Saya di sini mempunyai banyak cerita di kampung saya. Ya, ini salah satunya. Ini tangkal cengkeh. Mencek Sunda nama tangkal cengkeh. Jadi dia pernah saya ngalaman. Mun dicarekan itu kan bahwa tampiannya dicarekan ku indung naik ke dia. Naik pundung di tiangan ku kolot dahal naik gitu. Dia tempat bahwa ia leweng lain kieu lain. Dia tempat malah suluh mulung potoi mulung naon limus di ditu teh. Ya, di ditu teh. Seorang kelas sebenarnya SMA SMP jadi jeung kawan kebon anyar keneh gitu ya. Enak kari keluar SMA orang. Nah, ieu jalan katongoh ka kebon Mang Amid ieu ngaranna. Kebon Mang Amid. Baheula teh ieu teh tempat urang ngalasuluh baheula ieu di dieu. Ngalasuluh di dieu teh. Ieu baheula kebon jati manii di dieu teh. Ieu kebon sampe urang tika lagi loba keneh daun sampe nanti sakumaha di mana orang teu boga dangeuna orang pasti ka dieu ngala dangeuna nyaeta daun sampe. Oh aya deui naon teh humut naon nya di dieu teh aya nah pohon ngaranna ya. Dia nostalgia pisan di dieu teh urang ngalasuluh. Nah itu kan awi di ditu teh awi ngalasuluh di dieu itu. Ieu tangkal jeruk anu ku urang baheula sok dialaan tapi da teu laheun kudu bogana. Emang tara diala gitu kudu bogana daripada mau bajir mending ku urang diala. Gitu. Nah, itu pemandangan halus itu dia katingalina dia teh ngalasuluh tadi teh aslina urang naik. Ieu salah sahiji saung anu geus rada ngadegna di dieu teh baheula mah kebon cabe nya. Kebon cabe di dieu teh. Baheula mah kebon cabe, kebon sampe, kebon hiris di dieu teh. Di dieu urang mun di mana hayang jajan kuli ngalah cabe ka Mang Amid. Kuli ngalah hiris di dieu. Kacang naon di dieu teh panenna baheula. Bensin gulir ya. Di dieu baheula mah lain baheula ayeuna tempat ngaliwat saung ya. Nah di dieu teh baheula urang sok ngalaan manuk piitnya di tangkal cengkeh. Nah cengkeh ieu sok ngalaan manuk piit jeung barudak baleutik. Nah ieu teh baheula mah jalan itu jalan ka ditu ke jalan gede tuh ada itu jalan baheula ieu tadi dieu yang mah di Kubang da ieu na di kebonan sampe nyali ieu kan renyul kieu tuh. Ieu kan emang urut kebun cabe baheulana. Kadang ieu sok dipelakan pare di dieu. Gitu. Suuk di dieu teh suuk bener teh ingat. Manggalon. Ngalasuluh ka dieu. Sudah tempat ngalasuluh hungkulnya di dieu teh. Baheula mah gitu.
becau gitu. Itu saung tadi. Baheula mah liliwetan, liliwetan ini cabe. Lajer. Nah ieu tangka kelapa baheula. Mas eueuh. Noh. Sejuk ieu atuh nya.